wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadayana. Wilujeng patepang di sareng pribados di Mojang Desa Channel. Alhamdulillah dina dinten ieu pribados tos dugi di Kampung Sawah Kidul, Desa Linggaraja, Kecamatan Sukaraja, Tasikmalaya. Sapertos biasa kangge ningal kaendahan alam oge rumah panggung nu aya di palihan dieu. Hayu urang tinggal sasarengan. Dupi sarang bakasa gimana? Wahyu. Wahyu. Bapak atau suami? Cari asli warga dia. Ya bapak ya teh. Kalau betul lembur naon paling dia teh. Di Kampung Sawah Kidul. Sawah Kidul. Ayu sadayana teh sabaraha lembur di teh. Jadi masa jadi sa RT, jadi dituliskan di Kampung Linggaraja. Oh asal nama sami gitu. Janten dipecah deh gitu, tapi jadi pecah. Main ada seberasa sih dipecah masih kena hiji KRT Linggaraja. Seseratan nama ada kamari ya alim dipecah. Jadi nggak di seseratan cina sisada. Tuh ada sama izin kita. Gitu. Nu paling di mana nih? Sawah Kidul. Kampung Linggaraja. Bapaknya nak tarik kangge naon? Bang gini juga. Ngarit. Oh, wih ngarit. Ay kakak di tabak bapak. Rambutan aja. Rambutan penting maya entah pemasukan. Ay warga dia kakak di teman karena nampak sesuatu. Nah yang kan biasa buru tani yang kalau kenal iya sawah namanya subur kak. buru. Nah iya ada hujan ya. Kampung itu sawah ada hujan sekarang tapi nah ai karena perairan nanti ya tapi itu kak sama rumah mantasan itu hujan ya. Mudah-mudahan tuh ayam jalan kan kak di tempat atau itu oh kak di di jalan sih tembus kan jantan deh RT di kampung nanti dia asli ngatatin maya bumi dinya maya balong dia kampung terus ayah kampung tempat cenah kayak ada ningali mana kayak gitu cenah bapak assalamualaikum. Anu paling itu sami lebetna tadi ya. Tadi itu eta mah RT na Mang Ibin di Lebak mah ieu mah Mang Ana RT na. jadi dua RT Dua RT ka DKM. sami itu mah Linggaraja ya masalah Kidul lagi Kampung Sawah Kidul. Mohon. Yang meniraosnya. Bararasin. nan iya tulisan Kangge di Ismaras. saya nu jalanian gitu yang nomorin kalaleuweung Mohon wayah kieu mah pangirunya. Pangisonten marah iya nya. Aya nu kaleuweung anu di gambar di bumi nyaloder ka palihkan. Oh, di dieu teh nya seueur nu nyol deh. Aya nu ngajait ka palihkan baheula Mamang Agung. Nah, kalau oyek biasa lah di daerah. iya ini merarian naon kan Ieu mah. Mohon. Sabaraha tahun, Pak? Umur Mohon. Yes, Pak.
Ya pangitan ari 60 mah. 50. 60. Bapak asli orang dia? Dan Asli dunia kali. kamu bener di Lebak di Lingaraja nah. Munangkeun awewe dia sawah kidul. Jadi enggak tahu saeutik lah. Mohon. Dia wan. Jantan ngali ka pari dia. Mohon. Ai ka sabi ninten masuk ka leubeung. Kaleubeung aya kaleubeung ka sabah aya nu bisa macul. Aya ke proyek ya. Sakudu biasa mah orang wae Pak Dewa aya mah mulai naon. Mohon. Kedah kitunya Pak, kedah sadar biasa. Mohon. Aya mah Makia we. Tadi mah tadi ada teh cari di kantoran we. Lamun aya dua bibit teh opat. Aya 2. Fungsi ka daerah Joho alieu. nembe Jadi genep tahun di Joho kan gunung itu teh udah Gunung Putra 2. Gunung itu. Dah hilang itu kabin deui kan ngora di dieu. Coba terus tahun juga. jodohan aja Kak. Mohon. Tapi nembe tilu putu teh. Mohon. Da sajodoh kitu ti dieu mah. Mohon. Lalaki hiji awewe hiji. Nu pangleutik mah kitu nu lalaki karek hiji. Bukan urang sewah kulon ka Raina Haji Hoer. Bapak tunun atuh kana lapasna. Mangga, bener na abi mah tukang banyol, tukang humor. Sawios. Mangga. Hapunten di waragel wakosna. Mangga. Wargi sadaya mung sakitu video kapihatur di Kampung Sawah Kidul, Desa Linggaraja, Kecamatan Sukaraja, Tasikmalaya. Waktosna pribados pamit mundur. Wilujeng kantun permios wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.